Siapa kunaon sih? Tulungan. Diudag jurig, tulungan kunaon sih teh? Diudag warga. Diudag warga kunaon? Aduh capek. Ih. Ya. Aing. Jadi kieu. Heeh. Tadi teh tetangga Heeh. gering. Gering. Heeh. Cenah mah kena angin duduk. Bawa ke rumah sakit itu. Pan tadi teh keur dariung. Heeh. Heeh. Aing teh da apal ilmuna. Heeh. Ku aing teh niat nulungan, aing teh alus da. Heeh. Aing teh datang ka dinya. Heeh. Langsung we ku aing teh jelema ditangtungkeun. Da mah jadi angin nangtung. Soak anjing siapa? Bener nya? Tak bener deh. Lah aing diudag atuh ku warga. Sing ek digebugan gitu jadi masalah orang mah. Anjir sia, tulungan urang. Gusti nu agung. Pang ditangtungkeun ku maneh. Pedah naon? Pan anginna duduk. Lain kitu konsepna atuh sia teh. Ya Allah ya Rabbi, Gusti nu aing boga balan boloho-boloho teuing. Maksudna angin duduk teh eta teh angin anu nyempit kana jantung. Aku sia ditangtungkeun kumaha paeh sia teh astagfirullahaladzim. Ena jalan mana kumaha ayeuna? Teuing. Aing kaburu diudag. Gebugan we sakalian nya kieu malah. Tulungan tuh, Kak. Najis aing lah. Kak. Balik aing. Bung. Kak, Ieu mang di dieu yeuh, udag.